pamiring supados dikawikan kanggo ngawilujengkeun mempelai sinar rombongan Majeng ka Payun. Semangat kanggo ka rombongan Majeng ka Payun mangga kelas. Mangga teras wae Pak Majeng teras. Mangga Majeng ke dia Pak. Mangga kalau Pak teh sekali. Tos salah dia. Mangga ibu napa dia ibu? Apa nama dia Pak? Atau salah, tosnya atau salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan wilujeng sumping kacalon panganten sinareng rombongan. Alhamdulillah dina ending-ending ye calon mempelai pamagat sinareng rombongan parantos aya di payunan urang sadaya. Sadacana ye mangle dikalungkeun ku pribados baris disambut heula ku mangrupi adat Sunda. Lantun linantunan laku lempang linantunan sejarah jog anjog kasaketeng wanci pangantian haturan calon panganten anu kepribados di anti-anti di kamari di langlangan di simpangan sumangat kanggo ka apana kali ibuna Majeng ka Payuneun calon panganten pamaget kanggo ngalungkeun bunga malati. Suanga ayeuna bunga malatina urang kalungkeun ka calon panganten pamaga mangga kanggo ka teh neng disuwunkeun wae bunga malatina mangga ibu dicanak ku ibu dicanak ibu mangga teh neng ka panggalbi Ibu Majeng sakedik Payun ya. Oke, anda sudah sekedar. Mukusi mangkatna rasa kiwari tos gumung Malati asih gerada Bismillahirrahmanirrahim. Kasep mantu ibu ieu bunga malati ku ibu bade dikalungkeun ka hidep mugia singajandakeun hiji kabagjaan kanggo hidep dina rumah tanggana. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga sok salim heula ibu. Mangga ka apa salim oke ka ibuna apa namanya mangga salim mangga oke ibu salim mangga ayeuna arah namanya ceketik mangga dikaleng bapak dikaleng dicanak wae mangga iya mangga
Sumana kanoka sadayana para tamu ulama di haturanan lenggah wae ka tempat anu parantos di sayogikeun. Mangga dicanak wae kembali dieu Pak. Oke ka Ibu Ramana di mempelai pamangga mangga ngalingihan wae tempat anu parantos di sayogikeun. Mangga. Oke, kasadayana para tamu ulama mangga di haturanan lenggah wae di tempat anu parantos di sayogikeun. Mangga. Mangga keras biasa ka palihnya ku majang. Mangga biasa majang. Mangga keras itu. Mangga gelingihan wae tempat anu parantos di sayogikeun. Mangga keras. Mangga ka para tamu sadayana di rombongan calon mempelai pria mangga di haturanan wae kanggo ngalingihan tempat anu parantos di sayogikeun. Mangga. Mangga. Alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Mangga kanu masih kene aya di pinter mana supados teras wae lebet ka tempat anu parantos di sayogikeun.